urang nample ulah nu lain. Ah, semen. Oke. Dar, saya lapar tuh. Sarua aing ge lapar, gendang di tahun 45. Proklamasi lain di tahun 45 Candahar teh. Mang nya heueuh, Ayo berangkat sawayu ah, malah sampe. malah nu saha ieu teh. Ulah ngajakan aing nu teu bener. Itu tuh nu di lebak. Bung ah, eta mah kebon anu bos aing geus dipecat. Dan geus tuh aing makan sorangan. Heueuh jung ka ditu, kade tawa patuker jeung tekal tale. Wah, takal manggu tuh. Wedor, ceker naon? Astagfirullah, sugan teh siluman yang nyalukan teh. Asyah, itu amat kain teh. Naon sedih sih dia? Saya lapar tuh. Ah, kebenaran aing keur lapar. Malah sampai ya ke lebak. Berangkat. Suara bulannya, ieu kebon nu di lebak jadi tempo. Tempo ah, sugan ge geus panen. Piraku aing sorangan ka ditu teh. Cil, kamu masih Cil? Hadiah ya bos, belum kembang kado. Mending ya antar aing yuk ah. Nempo kebon nu di lebak. Geus panen sugan bos. Bogo aing gitu nyaho. Geus hayu atuh sugan ge urang kabagian saeutik mah. Halo, Ma di mana? Di imah, kunaon emang arek ngajakan shopping lain. So shopping teh, antar ka sawayu, antarkan bekal. Bekal jeung saha emang? Jeung mama, ayo ditungguan di imah. Oke, siap. Ayo, ayo. Berangkat. Eta naon jerona? Iya, jodoh canda. Ayo dia bawa balik bungkus. Gua aku jadi berat. Di mana bos? Kebon teh. Jauh amat kuat nepi-nepi. Nah itu dia harap. Ini nepi. Lapar ya urang candaang. Oh, kayak ayau aing ka dieu mau gorengan. Salah siapa awewe? Awewe atuh. Mun awewe mah resep atuh. Teh jodohkeun ka urang heuh. Mal hayang iya ka jodoh ke dage. Jadi kitu amat geuning bos. Sabalasak. Ih, gitu. Bos tempo tuh, ayo nuker ngalah sampe. Mun tempo. Oh bener. Itu lain kebon bos teh. Oh, tempat kena yuk. Hayu nih sampeurkeun. Woi, sia. Kena raon. Anu boga ada. Aing babur. Hidup teh kos gangana kan ama. Iya lah ini maling. Iya nya. Iya, aduh. Geus ya cenah lah. Yuk nih yuk. Ai sia, kita sanga sampe teh. Rahaja aya jeung jualeuh. Bisa diala, goblok. Sahabat tuh si anu tak kabur tadi. Dori. Ayo mamang kunaon ngomong teh gandeng amat.
pika dengan ka Bogor kota. Geuning eta lewat ganggarangan. Mana ganggarangan teh? Lawan ganggarangan ieu. Natutung. Amat ngarieu teh. Orang muka pantunnya dan dia giginya bolong latih tadi. Sekarang aku umbalan alo aing deh. Wah mau dibikin dia. Berarti kau orang nggak bos? Sudi lagi sih. Sip nasib sampai teu menang, awet teu menang.